Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui sareng abdi wasta pun Isma. Dina acara Kasuari, Kadaharan Sunda Zaman Kiwari di edisi Minggu 23 Februari 2023. Nusantara beunghar ku kadaharan, salah sahijina kopi. Kopi loba pisan nu migandung, matak nyieun loba pisan kedai-kedai nu di Majalaya. Kanggo saderek anu resep ngopi sareng rencangan atanapi kulawarga biasa datang ke salah sahiji tempat ngopi anu kasohor di daerah Majalaya, nyaeta Kedai Kopi Dari Hati. Kafe anu kasohor di kalangan pamuda teh nyadiakeun seueur pisan kadaharan. Tinu ngawitan kopi pika kadaharan seperti cireng, taitos chicken jeung french fries. Harga anu ditawarkeun di kafe ieu kaasup murah. Nyaeta tinu mimiti 20.000 nepi ka 28.000. Geus bisa outdoor atawa indoor. Kafe ieu miboga suasana anu instagramable. Oge miboga fasilitas saperti wifi jeung parkiran anu luas. Cocok pikeun ngerjakeun tugas. Kafe ieu bukana ti tabu 12 siang nepi 10 peuting. Tiasa ditinggal upami keayaan luar kafe ieu teh teu eleh merenah jeung suasana di jerona. Kulantaran di luar mah dibarengan ku angin nu ngahiliwir. Sampurasun warga Panyadap. Ayeuna simkuring di dieu bade naroskeun aya naon wae sih nu aya di kafe ieu. Yuk kalebet. Upami puas teteh sama upami puas teteh sabarna 25 tahun. Iya, saya wawancara di mana itu. Usaha kafe ieu asa sabaraha lami? 1 tahun. Upami franchise atanapi bener ya? Alasan kita ngadang kafe ini upami modal awal kamu diprioritaskan kalau ngadang kafe ini dan bukan sabaraha kurang lebih 400 juta sabaraha penghasilan timbang ina sabulan menurut gue anu aya di kafe ini sebenarnya rupi-rupi mana teh upami menu bestseller aya naon es kopi susu upami di kana di naon wae udah tinten sina teh aman upami kana di tamu sabaraha sampai tamu sabaraha di tamu 12 biji 10 ramena di kafe ieu biasana di naon wae Sabtu Minggu intinya biasa pakai kominya malam Minggu. Upami kafe ieu biasa dibuki acara-acara tertentu biasa upami tarifna kita sabaraha. Mun di saya tarif tapi Sabtu dan Minggu kita kami pemulai musik sekali atau pemakaman gimana? Kalau itu atau saya kerja sama masih teteh tapi setiap malam minggu kurang mena tempat belanja online itu kan di mana-mana seperti sayeuna. Aku mah pengaruh kanggo di kafe. Alhamdulillah baru jantan rame kumargi di dieu ngambil sistem online. Kami di kafe ieu aya sabaraha karyawan? Upami di kafe ieu aya kenal selama ieu. Paling kami cuaca teh kami hujan dan sok kadang sepi gitu ya. Maka cara malah kafe ieu supaya biasa bersaing sama lain di sosial media. Seperti Instagram di ramikeun strategi marketing naon anu tiasa ngirup batur supados meset di kafe ieu.
sosial media sih tadi sandi jantan Instagram gawe diaktifkan deui diramekeun deui mulai sapertos itu hatur nuhun teteh atas saksosna. Abdi sarap Yuris di dia adalah bagian ruangan nu aya di dia mau arang pesan kan di dia aya es kopi susu gula aren aya oge boba terus di dia mamana arorak pesan cireng sarap dan abdi pesan kopi susu gula aren kemarin dia resep pisan kopi jangan air segar juga bahasa pertama kita di ekonomi global segar. Terus di dia Yuri pesan boba kacang pesan oge leuwih enak tuh. Terus di dia ge arorak aya kadang mama di dia aya cireng aya bumbuna oge sareng di dia aya kentang yuk coba yuk. Ya kayak selain harganya murah rasanya tuh kalah enak. Jadi lamun saderek pada Indonesian ada haram kiwari Sunda sang hilang kadi KKP ya. Saya pada kenal kasar kalau di wawancara masa barang lagi konteks KKP tahun kemarin sih kalau ada mau akan sampai supaya mau KPI santai gitu santai gitu ya kalau kopi-kopi nakuan ngomongkan tetesan akar apa dia selalu harga sama ada ditawarkan aku makan kita kira mau kira sana aku makan lagi mohon hatur nuhun bahasa teteh sapresna. Numutkeun sababaraha pangunjung anu datang ka kafe dari hati, harga anu ditawiskeun di kafe ieu teh kawilang mirah. Sareng area outdoor nage enakeun pikeun nyantai. Sareng ngopi sore. TV ngalaporkeun. Pamirsa warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu simkuring wastapun Ismatul Maula wakilan pangampi SF Channel. Amit mundur amit mungkur. Boboh sapanon carang sapakan. Hapunten bilih aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.